Mitra nuju ngadangkeun dongeng ti Mang Jaya Official nyaeta carios nyambung judulna Cipanon Indung karangan Kileksa nincak bagian ke-64. Sabada Mang Jaya namatkeun bagian ke-63, ayeuna Mang Jaya ngahanca bagian ke-64. Cacan tamat dongengna panjang kene para mitra. Mung upami hoyong ngadangukeun dongeng nu tamat anu parantos di upload sadaya di playlist Mang Jaya Official kitu. Aya ieu para mitra sadaya nyaeta Dedemit Guha Sancang Dedemit Gunung Warangas para mitra sareng Mustika Talaga Bodas tos ayanya aya Padepokan Sebaraga para mitra sadaya nyaeta Padepokan Sebaraga anu baris aya terasa teh mun dilepat mah nya ke insyaallah terasana urang lajengkeun atuh salajengna para mitra dongeng nu judulna nyaeta Cipanon Indung karangan Kileksa dina bagian ke-64 urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu. Kumaha daramang sadayana para wargi? Alhamdulillah Mang Jaya aya hibar repang duati para wargi tiasa mancen tugas neraskeun hanca dongeng nu katuna kamana. Para mitra anu mulia mangga urang teraskeun deui atuh dongeng anu judulna Cipanon Indung karya Kileksa ayeuna nincak bagian ke-64. Cipanon Indung karya Kileksa. Harita para mitra padaeng tuluy nyarita deui. Bisi maneh kurang percaya magana jing teangan Sianto. Tanyakeun ka manehanana. Naha digawe kene di kuring atawa henteu? Jeung ditanyakeun sing bener nah dipecat atawa eureun sorangan. Engke bakal kanyahoan ku maneh. Saha nu jahat jeung saha nu dirugikeun. Padaeng namahan kateranganana pikeun ngabela diri jeung meper amarah Sugana. Mun kitu carana mah kuring kudu maluruh deui Sianto. Kuring hayang nyaho ka mana ngajualan dokumen kuring. Tangtu engke kanyahoan, kuring rek lapor kana wajib, sangkan Sianto diajukeun ka pengadilan. Kitu deui pamajikan kuring rek dibrakwa sakalian. Cek Sugana bari ti peperket nahan amarah keheul kanu jadi pamajikanan. Tah bener kitu we ayeuna mah. Pek jalankeun. Ngan omat maneh ulah goreng hate ka kuring. Sabab kuring mah teu rumasa kitu. Keur naon make hianat ka maneh da usaha kuring geus gede, geus maju. Malah mun bisa mah hayang ngabantu ka maneh, ngarah aya kamajuan. Pira ku maneh teu ngarti gana, apan urang duaan teh sarua asal ti Bandung. Pira ku kudu mumusuhan atawa hianat. Kuduna ge silih belaan, silih jungjungkeun, sangkan sarerea aya dina kamajuan. Tah kitu maksud kuring teh gana. Nuhun daeng katarima ku kuring. Hampuranya kuring rumasa gagabah dina ngayakeun tindakan. Permisi, kuring rek balik heula daeng. Sugana ngajak sasalaman bari nangtu. Manehna geus teu sabar hayang tepung jeung Yanto rek nanyakeun anu leuwih apik. Biasa teu kudu salempang lah beral geramiang. Ulah naon teh? Asa-asa mun aya naon gancang hubungan ka kuring. Sugana kaluar ti imah dijajabkeun ku padaeng nepi ka lawang pakarangan. Rengkak paripolah padaeng teu matak nyurigakeun, malah jiga nu hormat jeung ngahargaan ka Sugana. Sugana tamah percaya kana omongan padaeng, hatena jadi bingung. Celak kana sedan dius init ngajugjug ka imah Yanto. Ari padaeng meni ngemplong hatena lantaran geus hasil nyimutan kajahatanana. Teu kapanggih ku Sugana, nu pangbungah nama Sugana bener-bener percaya kana omonganana, nu akhirna balik kalayan teu matak hariwang. Kitu we usaha malah. Teu kudu ngadu omongan kasar, sabab ayeuna mah geus kolot aing deh. Kudu ngadu politik jeung akal, sangkan unggul bari teu cape. Rasakeun sia Sugana wawales ti aing geuleuh. Ceuk padaeng ngomong sorangan sup deui ka imah. Urusan jeung Sugana dianggap rengse geus teu jadi pikiran. Kocapkeun Sugana harita geus tepi ka pakarangan imah Yanto. Reg sedan eureun jerut turun bangun rusuh. Langsung ngetrokan panto bari uluk salam. Tapi teu aya nu nembal di imah sepi jempling. Ai. Ka mana si Yanto ha? Aya di imah tawan deui teh. Sugana hariwangeun. Bisi Yanto teu aya di imah.
Harita Sugana rarat-reret sugan aya pamajikanana atawa bujangna. Tapi jempling taya nu lampreng. Red kana bel rak langsung dipencet. Ning nong bel disada sababaraha kali. Akhirna torojol aya nu muka panto barang jol tetela yanto pisan anu muru panto. Sugana bunga hajak sasalaman bari nyarita. Punten ieu akang ngaganggu tiasa upami ngobrol sakedap. Oh, mangga, so atuh kalabat Pak. Yanto gugup tapi sabisa-bisa negerkeun maneh. Sup Sugana kajerogek diuk dina kursi. Di sanghareupan ku Yanto nu can teteg hatena mangkani ka karahudang sare. Panon ka tara beureum semu kudung. Punten semu apunten katara beureum pramitra. Rupina akang ngaganggu kana katengtreman ayi. Hapunten we Nyai. Margi akang teh aya peryogi nu kalintang pentingna. Sugana nyaritana leuleuy jeung sopan. Padahal hatena mah ngagedur ku nafsu amarah. Leresna abdi kaganggu margi nuju monok ti beranaker. Nanging sawiyosa teh janten wagelan. Mangga aya peryogi naon atuh nah bade aya pikerseueun naon. Rareuwas ieu teh. Ceuk Yanto bari jung jajantungna ratu. Loba kasieun jeung kahariwang sabab tara-tara ti sasari. Sugana bet datang ka imahna. Kieu akang teh bieu tas nepangan padaeng nu maksudna bade nguruskeun masalah mimin jeung ayi. Nu geus hianat ka perusahaan. Tapi saur padaeng Yanto tos dipecat tina pagaweanana. Nah leres pisan Pak, kirang langkung saminggu nu kalangkung abdi teh dipecat ku padaeng. Kalayan alesanana teu jelas. Yanto teu ngaku kana kasalahanana. Da memang teu puguh dosana. Ujug-ujug dipecat teh ku padaeng. Saur padaeng ayi teh hianat ka anjeunna. Ku jalan ngabocorkeun Rusia perusahaan. Lajeng diicalan ka perusahaan sejet. Nah leres, atana pinte. Sugana nanya deui tapi tetep leuleuy. Lepat teh da abdi mah teu rumaos nanging eta ge ari tuduhan padaeng mah kitu. Kitu pisan udingna ka abdi teh nanging tetep abdi mah teu rumaos. Lajeng bade pikerseueun naon atuh ka abdi teh? Yanto malik nanya. Hatena geus teteg sarta bulid hate rek wakca balaka ka Sugana tina urusan mimin. Kieu akang geus nalungtik kalayan apik sarta geus lila nitenan kahirupan ayi jeung pun bojo. Janten akang ayeuna menta kasadaran ti ayi supados kersa ngadadarkeun naon-naon nu kajantenan. Wayahna sing jujur kanggo ngabongkar kajahatan pun bojo nu hianat ka akang. Nah leres Yanto teh sok ngolo-ngolo ka pun bojo supados maling Rusia perusahaan. Upami leres sok ka mana ngicalna. Maon maksudna kikituan? Lepat kang sanes abdi nu ngolo-ngolo nanging Bu Mimin nu ngahaja masihan kasempetan ka abdi kanggo ngicalan eta Rusia. Malima sanes sakali dua kali pada tos tahun-tahun kikituan teh. Maksudna teh aya sanes mung sakadar milari artos. Hoyong untung tina enteng. Da sakali ngicar Rusia teh sok kenging artos 500 juta rupiah atuh tak kitu. Ceuk Yanto teu euleum-euleum. Kawas ngahajarek ngagubruskeun ka Mimin. Atuh meniru menghap Sugana teh reuwas ngadenge katerangan Yanto kitu. Astag, bener biada biarat kacida teuing. Cacakan ka salaki eta. Atuh komo kabaturnya. Jadi bener si Mimin teh. Sok ngabocorkeun Rusia perusahaan. Nah bener teh teh. Ceuk Sugana hayang jelas bisi Yanto salah ngomong. Mun kitu kang kira aku teu percanten ka abdi. Apan ka abdi masuk masikeun oge. Lajeng ku abdi teh dioper ka perusahaan sanes nu meryugikeun. Lumayan hasilna nyugemakeun malima sedan Bu Mimin ge. Sanes kenging ridit nanging kenging eta kitu. Bisa mere bukti kakang. Sugana beuki percaya ka Yanto. Pemi priyogi buktos mah abot. Margi teh buktosna. Pemi abdi kedah janten saksi mangga abdi cadia. Ceuk Yanto teu kapalang nyarita. Kawas nu geus teu boga kasieun. Syukuri ayi rek dijieun saksi ku akang, tapi keheula aya hiji perkara nu rek ditanyakeun. Ari ngajualan Rusia akang teh sok ka mana wae na kungsi ka padaeng. Yanto rada hese ngajawabna. Teu wanieun ari rek wakca balaka mamawad ka padaeng mah, padahal moal aya untung jeung rugina ka manehna oge. Da geus teu aya hubungan naon-naon, tapi Yanto kalah ka ngahulang. Coba jawab ieu akang hayang yakin. Nah padaeng milu kalibet kana ieu urusan. Sabab ieu masalah rek diajukeun kan wajib ku akang. Sugana nyoba-nyoba ngagertak Yanto, tapi Yanto ukur gogodeg bari tetep tenang. Yuk milu jeung akang, urang ngariung jeung si Mimin.
Sugana nangtung ngajak indit ka Yanto hayang ngajelaskeun ka Mimin yen Mimin bener-bener boga dosa. Yanto teu baha manehna milu ka Sugana sup kana sedan dius ngajugjug ka imah Sugana. Sajeroning dina mobil Yanto mikir-mikir pilampaheun saterusna. Lantaran aja nerangkeun usanya nage manehna mah embung ka babawa terus. Hayang bebas dina sagala rupa tuduhan. Yanto boga niat rek ngagubruskeun Mimin sangkan Mimin teu nagih janji ka manehanana nu geus paheut pasini rek ngahi. Tah jalan sejen si Mimin kudu dibongkar usiahna. Ku jalan kitu manehna bakal diseret ka pangadilan. Tangtu aing aman. Moal ditagih ku manehna. Mun si Mimin geus dikerem aing mah tinggal kabur. Bebas lah maya kabeuberat ka aing ge. Kitu cek hatena. Tetela leuwih jahat batan Mimin sababengan ukur hayang ngancurkeun. Teu karasa para mitra. Sedan geus tepi deui ka imah Sugana reg eureun. Cerut Sugana jeung Yanto tarurun sup ka tepas. Kasampak teh Mimin keur ngahuleng jiga malaweung. Mikiran nasib jeung pilampaheun saterusna. Puguh we reuwaseun pisan basa aya nu datang teh. Tadina mah rek ngejat ngan kasalempek akhirna cicing bari ngahuleng. Yi, kaleresan Mimin aya di dieu Yi. Kawas nu ngahaja nungguan. Ayeuna mah teu kudu micenan waktu akang minta disaksian rek nanya kanu jadi pamajikan. Cek Yanto bari rutret ka Yanto jeung ka Mimin. Mah ngabdi mang ngiringan we, tema Yanto. Mimin, coba maneh geura nyarita, nu bener, geus sabaraha kali ngajualan Rusiah kantor akang ka si Yanto. Geus sabaraha juta duit nu katarima ku maneh. Ulah ngabohong, sabab saksi geus ngabagug di dieu. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Kumaha sikepna Mimin? Para mitra kaum dangu, mangga urang lajengkeun deui. Mimin teu nemalan beungeutna pias. Panon molotot ka Yanto nu harita diukna deukeut lawang, katempona tenang teu geumpeur atawa gugup. Ulah lila mikir taya gunana Mimin, pok geura jawab, ceuk Sugana. Yanto, itu naon hartina? Mimin kalah kanyenta ka Yanto. Hartina memang saja ya urang geus laas, ayeuna pas Sugana nu unggul, sabab kalakuan urang duaan geus kanyahoan ku anjeunna. Malah mah padaeng ge geus didatangan ku Pasugana. Jadi lelakon urang geus tamat nepi ka dieu, geus teu bisa ngabela diri pokona mah, jawab Yanto tatag. Manehna mah teu reuwas atawa gugup, geus biasa nyang hareupan model kitu. Atuh puguh Mimin jadi sepa bakat ku reuwas. Asa dihianatan ku Yanto. Yanto, anjeun mah biadab. Hianat sia kurang ajar. Mimin ngambek. Teu hartos na margi da moal tiasa mungkir deui atuh. Sagala rupi parantos kabongkar ku Pasugana. Bade mata kumaha ari geus kieu? Leuwih hade nyerah we sabab jelas urang teh salah. Jadi sakabeh pagawean urang geus kanyahoan ku Sugana? Bener geus kanyahoan. Mimin teu ngomong deui. Komo basa dipelong ku Sugana mah. Sirah meningeluk ciga bueuk meunang mabuk. Mimin geus teu aya daya. Manehna moal bisa mungkir sabab Yanto geus balaka leuwih ti heula. Min, naha anjeun masih kena rek mungkir kana kajahatan nu dijalankeun ku anjeun? Coba jawab, ceuk Sugana. Tapi hatena mah asa ditincak hulu ku pamajikan. Hatena panas. Sadaya-daya abdi mah rumaos lepat. Mun kitu carana maneh jeung Yanto rek dibawa ka wajib ayeuna. Teu kudu loba omong, sabab moal aya gunana. Yuk arasup kana sedan, urang ka kantor polisi. Cek Sugana bari jung nangtung. Manehna hayang geura nyetorkeun Mimin kan wajib, tapi Mimin kalah kaceuri. Manehna embung dibawa ka polisi. Kang Sugana, abdi mah alim dicana ka polisi mah langkung sae paehan we di dieu Kang. Ampun Kang alim ka polisi. Cek Mimin bari tuluy turun tina kursi. Brak deku kana suku Sugana. Tong loba carita kuring teu butuh cimata awewe. Nu hatena jiga iblis. Hayu nangtung. Urang ka polisi. Kami teh hayang maehan jelema. Sabab teu hayang maehan jelema, sabab teu aya hak pikeun nyabut nyawa jalma. Leuwih hade urang uruskeun jeung wajib, sangkan adil jeung aman. Perkara kula warga antara akang jeung Mimin urusan salaki jeung pamajikan bisa diurus, tapi urusanana kajahatan. Sugana keukeuh ngajak urusan kan wajib. Sabab ku jalan kitu nu jarahat bakal kapaluruh kabeh datang tu pakait-kait nu akhirna katewa kabehanana. Alim Kang abdi mah.
Ali moal ka polisi, Kang. Mimin mugen. Sugana bea kasabaran. Kerawak leungeun Mimin dicekel, durug-durug digusur keluar. Mimin abrug-abrugan bari jejeritan minta tulung sabab leuwih sieun ku polisi batan ku salakina. Kang, ampun Kang. Ampun alim ka polisi. Alim Kang alim. Mimin berontak teterjelan bari babadung. Puguh we namahna amarah ka Sugana. Tungtungna Sugana teu bisa ngadalikeun hawa nafsu. Kalayang dampaleungeun kana pipi Mimin. Cebet, koceak Mimin ngacerit. Cebet, cebet ditampiling sababaraha kali. Rumpuyuk, bru Mimin nyuuh bari ngabangingik. Ceurik katempona mata kuatir. Ya Sugana moil. Sia teu bisa dihampura ku aing. Kudu tanggung jawab kana sagarupa nu geus dipilampah. Nu jahat kudu menang hukuman. Kudu diajukeun ka pengadilan. Hayu nit. Mung teh suka teh sudi teh moal init. Aing mah leuwih hade paeh, leuwih hade kojor di dieu. Moal init aing mah. Ceuk Mimin jiga nu siwa. Ngomong ka mana bae tina awahing ku sieun. Ngadenge kitu Sugana kalah katamah nafsu. Teu karasaeun peureub ngalayang kana palipisan Mimin. Jabrod, lengak Mimin ngalengak. Ngadang heak panon buncelik nahan kanyeri. Cerit Mimin kokoceakan menta tulung. Ku Sugana terus-terusan disiksa. Arianto nempo Mimin disiksa hatena teu mikeun. Lat poho kana kaayan corelat ceneng luncat ka palebah Sugana. Kalayan teu tatapasini deui cabrod dada Sugana ditonyok meni ngadayagdag ka tukang. Kunaon sia Yanto yang modar sia ha? Sugana ambek. Panon meni buncelik sabrut malik narajang ka Yanto. Peureub katuhu ngahiuk bangbaraan tapi lep Yanto ngalalep. Leungeun rikat ngarawel meja hiuk dipake nakis tatarikna. Harita teh para mitra berat-berat leungeun Sugana dibabu ku meja. Kuak Sugana ngagero bakat ku nyeri. Waduh, setan sia. Jeleng mundur heula rek ngawahan tapi Yanto leuwih rikat. Meja nu dicekel keneh dibalangkeun satakarna. Kalayang rek ninggang sirah Sugana lep borolo keuna kaca mawa. Keuna kaca meni mancawura ayang-ayangan. Setan sia, kurang ajar sia. Sugana leuwih ambek kop kana korsi, bedeuwer dibalangkeun ka Yanto. Tapi Yanto rikat ngalabuhkeun awak kana korsi panjang. Kalayang komrang korsi ninggang bupet. Eusina ancur paburanta, korejat Yanto hudang. Jeleng luncat narajang ka Sugana, seak cebet dampaleungeun kana puhu ceuli. Sugana teu rubuh malah mamalik narajang ku peureupna. Cebrod. Kana gado Yanto dangheak breh duheungna katempo ku Sugana. Hiuk ditonyok satarikna tapi kilek plos peureub nonyok angin. Yanto malik narajang cekuk peureupna kana hulu angen. Aduh, ngajar sia bangsat. Sugana sosoloyongan cebet ditampiling puhu ceulina. Soloyong kana panto cedak tarangna ti dagor. Sugana leungit kasaimbangan badana. Teu bisa nada serangan lawan atuh Yanto asa dibere kasempetan. Nu sosoloyongan ti jejak bobokongna heat cekok keuna pisan juralit bru Sugana rubuh. Sirah ti dagor kana tembok. Leng karasa lieur. Bumi alam asa muter tetempuan ranyai kararoneng. Yanto teu ngantep. Kop kana korsi kebro ditinggangkeun kana sirah Sugana. Lengak kupra kana ubin teu hudang deui kapaehan. Ningali Sugana kapaehan teh para mitra, Yanto meningah hegak nyarita. Modar sia ayeuna mah moal hudang deui sia Sugana. Tuluy manehna ret kami minu colohok bengong, kaget nempo Yanto nu ngamuk nyiksa salakina. Min, naon nu nyeri? Kuat keneh nangtung tah henteu? Ceuk Yanto. Sirah meni lieur Yanto. Leungeun meni asa komper, sok tulungan Yanto. Mimin maksakeun nangtung. Tuurna asa leuleus jeung lalinu tapi hate bungah lantaran salamet teu dibawa ku polisi. Min, beresan papakean jeung bada Mimin nu bisa dibawa. Yuk urang ini sing jauh Min. Teu kudu cicing di dieu bisa dicewa ku polisi. Sok buru-buru. Bantuan atuh Yanto kuring capek jeung reuwas. Yuk atuh sok naon rek dibawa. Yanto asup ka tengah imah tuluy ka kamar Mimin. Harita keneh Yanto nyokot koper gede ari Mimin ngabudalkeun eusi lomari. Milihan baju jeung barang-barang sejen nu bisa dibawa. Teu poho duit jeung perhiasan diwadahan lep-lep kana tas dibantuan ku Yanto nu pak pikpek beberes.
Kade aya nu tinggalin min, bawaan kabeh. Cek Yanto bari nalian koper bisi kurang page. Geus sakitu mah para mitra, memang manehanana luar biasa rek kabur duaan teh. Keun bae lah nu sejen mah berat, hese mawana. Yuk kaluar abis aya polisi manten. Mimin jeung Yanto kaluar ti kamar. Langsung muru sedan nu parkir di buruan nu nyekel setir Yanto. Lantaran Mimin mah reuwas keneh teu sanggup mawa mobil. Akhirna dius ninggalkeun Imah Sugana. Mimin nekad kabur nuturkeun Yanto nu dianggapna geus nulungan kamanehanana. Heuleut sawatara waktu sedan nu ditumpakan ku Yanto jeung Mimin geus aya di jalan raya, nyemprung ngajugjug ka Cililitan. Mimin can ngartieun naha ka mana tujuan Yanto sabab teu balik ka imahna. Yanto, rek ka mana urang teh nanging bet ka dieu? Henteu ka imah geuning. Wah, balik ka imah kuring mah tang tu polisi bakal datang rek newak atuh. Sebab imah kuring geus kanyahoan ku Sugana. Ayeuna urang kabur we lah. Sabab nasib urang sarua keur diincar ku Sugana jeung polisi. Kuring ngarasa yakin moal ieu deui polisi baris neangan urang. Sabab Sugana can pasti paeh. Paling ge kapaehan sakedeung. Jawab Yanto bari tetep ngajalankeun mobil kalayan api. Jadi rek ka mana urang teh atuh? Pikeun saheulaanan mah ka Bogor. Kuring boga dulur di dinya. Lamun di Bogor geus teu aman urang nyangan tempat nu sejen, nu leuwih buni jeung aman. Nya teu naon atuh kuring marek nurutkeun we ka Yanto. Tapi kuring teu ngarti ku kajadian tadi. Naon sababna Yanto bet ngabongkar usia urang duaan. Na teu bisa mungkir kana tuduhan ti Sugana? Ceuk Mimin heran. Lantaran sikap Yanto babari robah. Matak bingung nuturkeunana, ari tadi jiga nurut ka Sugana tapi ayeuna ngadak-ngadak barontak. Min, mun urang mungkir moal bisa sabab geus loba bukti. Sugana lain jalma bodoh jeung lain budak leutik atuh. Najan urang mungkir oge dina hiji mangsa mah bakal hasil kabongkar kalakuan urang duaan. Nu leuwih bahaya mun manehna lapor ka polisi, urang moal bisa nolak. Tah kulantaran kitu kuring kapaksa balaka heula. Bari mikir-mikir pilampaheun sangkan salamet. Nya carana teh kitu, tadi teh geus kajadian pan. Eta mah akal wungkul. Yanto nerangkeun maksud. Ayeuna kakara kahartieun kumi. Oh, kitu syukur atuh Yanto, mun kitu mah anjeun teh bela keneh ka kuring. Karek kumaha saterusna mun geus kieu? Sabab kuring moal bisa balik ka imah paling ge diberi ku Sugana. Ulah salempang. Kuring nu bakal bebela ka Mimin. Sakumaha nu geus dijangjikeun bareto, kuring moal jalir janji. Sabab kuring diasa kahutangan budi ku Mimin. Ayeuna mah tenang we, da aya kuring. Naon hesena mun hirup babarengan, sapapait sama manis. Silih belaan sakumaha nu dipikayang ku Mimin. Yanto bisa pisan ngomongna. Manehna geus pinter ngulinkeun letah. Ngolo-ngolo ka awewe, ari Mimin can pangalaman bungah we meunang jawaban kitu teh. Malah mah diuk nangised, ngadeuketan ka Yanto kawas umbung pajauh. Gep leungeun Yanto dicekel sabeula. Mimin melong bari tikoro lok-lokan. Yanto, kuring memang teu salah pilih. Lantaran anjeun teh hiji lalaki nu pinuh ku rasa tanggung jawab. Nyaho kana kahayang awewe, sarta ngarti kana kawajiban salaku lalaki. Timiti ayeuna kuring rek satia jeung satuhu ka anjeun Yanto. Jiwa raga milik anjeun Yanto. Yanto teu nemal deui. Manehna ukur ngareret bari seuri leutik leungeun anu katuhu nyekel setir nu kenca meulit kana cangkeng Mimin. Ditarik lalaunan dideukeutkeun ka manehna, jep jempling teu kadenge ukur sora mesin sedan nu ngagerung, mobil nyemprung ngajugjug ka kota Bogor. Kumaha Sugana para mitra, kocapkeun Sugana. Sanggeus ngajongkeng sababaraha kali jongjongan. Manehna ngulisik ulilir, berai beuntak. Barang rek hudang sirah karasa berat, cangkeng nyeri jeung angen seueul. Koledag ngagoler deui dina ubin, panon rarat reret kaluar. Ramjadol, kamana si Mimin jeung si Yanto? Duh, aing katipu. Kadung teh sakaligus we ditewak dibawa ka polisi. Mun moal kieu kajadianana. Dasar nasib goreng kudu sangsara ieu teh. Ceuk Sugana bari ngararasakeun ka nyeri. Lila-lila maksakeun diuk sirah menila lanyung jeung berat. Tapi kulantaran inget kami Mimin jeung Yanto Sugana ngarayap ka tengah imah. Kop kana gagang telepon terus nelepon ka polisi. Sababaraha kali teu aya jawaban, telepon tetep jempling. Barang ditelek-telek tetelak kabelna dijamret kuno deleka. Atuh teu bisa nelepon Sugana teh lantaran kabelna pegat.
Masya Allah, nah pagawean saha ite? Dasar jelema kurang warah jeung teu kapalang ngajalankeun jahat teh. Tangtu ieu lalampan si Mimin jeung si Yanto. Kurang ajar bangsat sia. Sugana gegelendeng. Gek diuk dina kursi di tengah imah, panon melong katepas nu ayang-ayangan. Bubuk kaca mancabura kursi jeung meja pasolengkrah bupet ruksa. Sanggeus rada lila sugana aya di tanaga manehna gancang mobil. Kana mobil dius muru ka imah Yanto barang geus tepi ka sampak teh jempling teu aya sasaha. Imah kosong sugana bingung. Dius ka imah Padaeng tapi Padaeng geus teu aya di imah, ditanyakeun ka bujangna teu nyahoeun. Tungtungna sugana lapor ka polisi. Sakabeh nu geus kajadian diterangkeun ka nu wajib. Poe eta keneh diayakeun papariksa anu taliti. Sedengkeun sabagian patugas polisi ngudag Yanto jeung Mimin rek ditewak sarta dipenta tanggung jawabna. Geus lapor kan wajib mah para mitra sugana balik deui ka imah. Pikiran pusing hate kaweur, awak lungse mangkaning imah ayang-ayangan. Pembantu teu boga kapaksa nu acak-acakan teh diantep sabab sugana kacida capena mikiran Mimin jeung Yanto. Cag tuna heula kaayaan sugana nu keur nanangan tunggara ayeuna caturkeun Padaeng jeung Wirja. Sanggeus kaselang saminggu ti saprak kadatangan ku sugana duanana badami di kantor rek nuluykeun maksudna nu hayang ngawasa perusahaan Suganda. Para mitra kaum dangu, harita teh Padaeng jeung Wirja araya di kamar direktur. Panto dikunci ti jero aya semah ge teu diladenan. Lantaran aya badami keuneun anu kacida pentingna teu meunang kanyahoan kunulian. Kumaha ayeuna Pak? Naon nu kedah dijalankeun? Wirja ngamimitian nyarita manehna geus siap pikeun narima tugas. Kieu ja. Si Sugana geus beres masalahna jeung urang. Artina manehna moal nyangka goreng ka urang. Ari sabab geus dibersihan basa manehna ka dieu. Taina tinggal neruskeun rencana teh aja. Sangkan PT Sinar Parahyangan bener-bener bangkrut, nu akhirna dijual. Mun dijual teu meunang ka nu sejen, tapi kudu ka urang. Cing kumaha kira-kira cara-carana? Padaeng malik nanya menta pamanggih wir. Ai numutkeun emutan abdi mah kieu Pak kanggo jalan nama Suganda teh pasihan nambut alat-alat berat kanggo ngajalankeun proyek. Manehna tangtos butuheun, margi modalna alit keneh. Upami alat-alat parantos dicekel ku manehna, lajeng ngutus sababaraha jalmi nu sanggup ngaruksak eta alat-alat. Pamitos ruksak urang kedah nyuwunkeun ganti rugi. Tangtu Suganda moal kuateun mayar, akhirna perusahaan dijual. Tak kitu we Pak. Cek Wirja bangun geus nyampak akal, bubuhan hiri dengki jail kaniaya, ku setan mah dibantuan pikeun mikiran pijalaneun jahat. Bener pisan kudu kitu euy. Berak jalankeun sing rapi euy, kade ulah kapanggih ku batur, sarta sing jiga nu nya ruksak. Ngan dinanyeun perjanjian kudu ditetepkeun euy. Yen lamun eta alat-alat ruksak, Sugana kudu sanggup ngaganti karugian. Tak itu garis badag namanya. Padaeng satujueun pisan kana siasat Wirja sabab geus dipercaya. Pangapakeun eta mah pasrahkeun ka abdi. Nanging kumaha perkawis Yanto sareng Mimin teh? Namoal mamawa ka urang, margi abdi tos nguping wartos yen Sugana ngalaporkeun masalah ieu ka polisi. Gampang eta mah. Enteng bagian saya pikeun ngurusna. Keun bae. Ulah jadi pikiran. Tapi ari hati-hati mah kudu. Mun aya nu wajib menta katerangan pura-pura teh nyaho we. Jung ayeuna mah geura atur. Kumaha carana sangkan si Sugana hancur usahuna. Pangapa baris jalankeun ku abdi? Moal atuh permios. Sanggeus rengse mah Wirja kaluar ti kamar direktur. Langsung ini trek nepungan Sugana di kantorna. Barang datang ka kantor Sugana kasampak Sugana keur istirahat bari maca koran di kantor karasa sepi. Semah ditarima kalayan someah pahareup-hareup di ruangan tamu. Punten dupi saderek nu ti mananya? Suganda mimiti nanya. Abdi teh diutus ku Padaeng kanggo dumeuheus ka salira teh. Aya maksad nu sae kanggo ngawujudkeun janji Padaeng nu tos kedal ti ka salira. Maksudna bade ngabantu kanggo ngamajengkeun usaha kitu maksudna teh. Jawab Wirja Daryana keur matak bunga pikeun Sugana. Oh kitu. Nuhun atuh. Sim kuring nampi kalayan kabingahan. Nah kumaha carana ye mugi kersa ngajelaskeun we. Wirja teu talangke. Derek-dek nyaritakeun pamaksudanana sakumaha nu geus dibadamikeun jeung Padaeng.
puguh Sugana atoheun lantaran manehna meunang keur aya kasulitan memang. Rek ngaborong nyeun sasak tapi teu boga alat-alat berat. Ayeuna aya nu nawaran injeumkeun. Puguh asa dibere jalan jeung dibere modal. Sugana satuju kana maksud padaeng. Harita keneh ditulis perjanjian nu salah sahijina Sugana sanggup ngaganti karugian lamun aya karuksakan. Sanggeus sagala rupana rengse wirja balik bari mawaha teh bunga. Sabab niat laksana kayaan lancar, surat perjanjian geus dibawa rek disetorkeun ka Padaeng. Heuleut 2 bulan ti harita Sugana geus mimiti ngajalankeun proyekna. Nyeun sasak nu cukup panjang nu merlukeun alat-alat modern, tapi kakarage lumangsung sabulan 2 alat geus mogok teu bisa digunakeun. Minggu hareupna 2 alat diruksak parna teu bisa diomean di dinya. Kudu dibawa ka pangkalan milik Padaeng. Puguh Sugana jadi kaweur lantaran jauh tina sangkaan. Sabab alat-alat nu diinjemkeun ku Padaeng teh ari nilih kana rupana mah aralus pisan. Kulantaran alat-alat raruksak kapaksa proyek teh ngarandeg heula. Para pagawe pere salilacan aya alat pikeun ngagantina. Sugana beuki bingung sabab modal pas-pasan. Persediaan geus eueuh, tungtungna ngadatangan ka Padaeng rek menta tulung pikeun ngarengsekeun proyek, bari sakalian ngabadamikeun urusan alat-alat nu ruksak teh. Kadatangan Sugana ditarima kalayan somea. Teu nemongkeun tekad nu jahat, harita keneh Sugana ngadadarkeun niatna. Yen rek menta tulung ka Padaeng, tapi Padaeng teu sanggupeun, sabab manehna loba garapeun nu merlukeun modal lain saeutik-saeutik. Duh, jakal pisan kuring teu bisa nulungan ari urusan modal mah atuh, sabab kuring sorangan keur ngagarap 4 proyek sekaligus. Hal ieu teh ngabutuhkeun waragat nu lain saeutik-saeutik. Atuh sajaba ti kitu alat-alat nu diinjem ku anjeun sabulan direk dipake di Cirebon. Mun bisa mah kudu buru-buru diomean atawa kudu buru-buru dibayar ganti rugina, ceuk Padaeng ayem, tapi karasana peureus ku Sugana. Waduh, kumaha tuh eng? Kuring teu bisa nuluykeun pagawean euy. Sabab modal geus beak, alat-alat kalah karuksak. Mun proyek geus anggeus, tang teu moal dibayar ku nu bogana. Malah kuring kudu ngayakeun biaya yekeun ngaganti karugian. Kumaha tuh Padaeng? Na teu jalan sejen cing-cing kira-kira. Sugana beuki bingung. Sabab Padaeng teu mere bantuan. Ari proyek nu digarap ku anjeun sabaraha di sabaraha tempat? Ngan hiji-hijina sabab nu sejen mah gagal jeung gagal. Mun ieu gagal tangtu usaha kuring bakal hancur. Bakal rugi nu lain saeutik-saeutik. Tak kulantaran kitu kuring menta tulung. Sugana meuni keukeuh menta tulung ka Padaeng. Teu sadar yen dirina keur diulinkeun ku Padaeng. Susah mun cara kitu mah atuh sabab moal bisa liliuran modal jeung proyek nu sejen. Ari geus kieu mah kuring teh teu bisa naon-naon, iwati kudu uswayahna we, nasib tumarima kana nasib. Sugana ngahuleng. Geus kasawang rupa-rupa kasulitan nu bakal karanapan ku manehanana. Para pagawe bakal menta gaji nu can kabayar. Proyek kudu beres saluyu jeung perjanjian ditambah deui ku sewa alat-alat nu diinjemkeun ti Padaeng. Kabeh matak jadi bang baluh pikeun Sugana. Kumaha atuh ayeuna naon nu rek dijalankeun? Padaeng nanya deui ayeuna mah katempo paroman anu kurang somea. Lah, Padaeng kuring menta waktu sabulan we. Rek neangan heula duit pikeun ngarengsekeun masalah ieu. Padaeng kudu sabar. Sabab alat-alat moal waka diomean da biayana teu aya. Kuring perlu ngarengsekeun la proyek, jawab Sugana. Bari lumengis. Berat mun kitu mah lantaran alat-alat teh sakedeung deui rek dipake. Mun teu buru-buru diomean tangtu proyek kuring mandeg. Nu akhirna matak ngadatangkeun karugian nu lain saeutik-saeutik. Kumaha lamun PT Sinar Parahyangan dibeuli ku kuring, pek jalankeun ku anjeun. Jadi anjeun teh engke digaji ku kuring sabab perusahaan jadi milik kuring. Padaeng ngajukeun usul pikeun ngagoyahkeun pamadegan Sugana. Waktosna seep para mitra sadaya.